Leuwih hade serah diri Sari Langking. Eueuh ti dituna lamun dewek kudu eleh kubikan. Ulah kan nyarita kitu anjeun Jemros. Pikeun si Sari Langking eueuh ti dituna lamun kudu eleh ku jalma seperti Andika. Sanajan nya jadugna karaman. Katingali Sari Langking ngawangun pasangan dina wangunan anu kekep jeung kuat. Beda jeung pasangan-pasangan jurus anu tadi. Pugu Sari Langking memang nggunakeun jurus pamungkas ilmu silat tandang maruta. Gempar alias Ki Jemros netep seukeut nu jadi lawan. Cacak lamun dirina cacan nyangking ilmu tapak jaladri jeung rungkah roban geus tangtu bakal rubuh eleh wewesen ku Sari Langking. Sabab Sari Langking tetelah hiji wanita nu bener-bener geus nyangking ilmu silat nu lain handap-handap ajena. Ki Jemros surti kana kayan lawan nu geus tangtu ngagunakeun jurus andalan mangrupa pungkasan atawa puncakna ilmu nu kacangking ku Sari Langking. Sadar kana eta kayaan Ki Jemros matek kakuatan ka Sari Langking. Nyaeta kakuatan rungkah roban sapasang leungeun nepikeun kana ramo-ramo leungeun ngageleter hurung. Sabuk pecut Sari Langking dialungkeun ngan curelat cung Sari Langking luncat ngacurelat maju narajang. Nya kitu dikirim Ki Jemros anu saterusna dua cirim pada ngalayang di luhur sarta bantrok dua kekuatan ngaliwatan leungeun masing-masing nu pada dieusi ku geter kakuatan tanaga lapisan. Cengkang, kebut cengkang, curalit, celegedeg teh Ki Jemros harita. Sanajan nya ngacengkang ka tukang, tapi bisa kene ngacuralitkeun awakna terus tiba kana lemah dua sukuna napa. Sedengkeun Sari Langking ngajengkang bari terus ngagedebut kana lemah. Lamun seglain Sari Langking nu jadi lawana tang tugas ngalayang jiwana mangsa bantrok kakuatan jeung Ki Jemros anu matak kakuatanana rungkah roban teh. Konea, korejat Sari Langking hudang dimancukeun tangtunganana. Netep seukeut ka Ki Jemros, karasa dina sela-sela bibirna aya nu ngalei beureum semu asin, karasana mangrupa getih anu haneut keneh terus ngalembereh mapai kana gadona. Kumaha masih kene penasaran Sari Langking? Masih kene kurang yakin kana kemampuan diri kula, Bisi masih kene penasaran coba urang pino deui. Sari Langking gigideg micen kalieur terus nyusuan getih tina sela-sela bibirna. Hatena nyarita sorangan. Disangka sanggeusna luntang ngalalana mah moal geni moal loba geningan jago-jago teh. Disugi disangka teh moal manggihan jago nu samodel kieu. Hanjakal aing ukur bisa neleuman ilmu silat tandang maruta ti Ki Buyut Ireng. Anu sok padahal ilmu Ki Buyut Ireng teh geus lain itungan lobana. Aing memangan ukur bisa diwaris ilmu tandang maruta. Sabab si Buyut Ireng kaburu indit tinggalkeun aing. Ieu lalaki nu ngaran Ki Jemros teh boga ilmu nu leuwih punjul batan diri aing. Jadi lamun kitu kaya kieu mah aing deukeut sarta pasrah diri ka manehna. Asal aing bisa neleuman ilmuna. Mangrupa ilmu demi mampu ngungkulan ilmu tandang maruta. Kitu kayan eusi hate Sari Langking waktu harita. Ningali Sari Langking masih keneh ngajanteng nangtung tapi jelas geus teu dina sikep ngawangun pasangan. Ki Jemros ngarti Sari Langking moal erek neruskeun hanca tarungna. Leuwih hade urang babarengan nuju ka Gunung Halimun Nyai. Sarta leuwih hade urang babarengan ngahijikeun diri ka pihak kula. Urang satujuan sarta urang baris bisa sapamadegan. Sari Langking harita imut ngagelenyung. Leungit sikep kagarangan jeung kagalakanana. Imut nu mawa pangirut, kelet nu matak nyeredet, bilak nu matak nyeblak, maju lempang ngalanggeor lir upama macan tenangan. Lengka suku jeung rigig awak nu ngandung geter pamikat. Kuring bisa kat narima kana eta tawaran Ki Jemros. Malah eta tawaran teh kadengena bet matak nyugemakeun pikeun diri kuring. Hebat. Kuring terus terang kudu ngaku kana kapunjulan sarta kehebatan anjeun Ki Jemros. Syukur lamun kitu. Hartina salah paham di antara urang geus teu kudu make papanjangan. Eueuh salahna lamun urang patarema dampaleungeun Nyai. Ki Jemros ngasongkeun dampaleungeun ngajak sasalaman ka Sari Langking.
Diterima ku Dampalengen Sari Langking waktu dua Dampalengen Patarema boh Ramolengen Ki Jemrosnya kitu di Ramolengen Sari Langking milu hirup li upama tepungna dua Dampalengen di antara dua hate anu diancikeun ku rasa suka jeung geterna birahi. Beuki ngarti pikeun Gempar alias Ki Jemros. Saha sabenerna ieu Sari Langking? Gambaran awewe nu gampang bisa diteleuman lambaran kahirupanana. Ngandung harti lain awewe anu atawa nu lempeng lengkah kawilang awewe nu geus teu aneh deui dina mentangkeun geterna asmara ka lalaki-lalaki nu dipisuka ku manehanana. Bagja tinemenan nyai. Terus serang akang Bungah jeung Bagja nu taya duana sabab bisa tepung lawung jeung Nyai Sari Langking anu geulis, jagoan sarta ngarti kana geteran hate akang dina waktu ayeuna. Sari Langking imut bari ngadilak pugubet eueuh urut-urutna sigana teh. Dina mangsa patelak tadi jeung Ki Jemros, Sari Langking kadenge nyarita deui. Tapi satacana abi ayeuna ikrar pikeun ngahijikeun diri ka Kang Jemros. Leuwih teh heula abi aya tanjakan. Aya tanjakan? Maksudnya itu aya pamenta ka akang. Aya pamenta naon nyai? Coba gancang caritakeun ka akang. Kumaha? Abdi baris ikrar diri pikeun ngahijikeun diri sarta teu kabeuratan babarengan geusan lumampah ka Gunung Halimun. Ngan abdi kudu diaku jadi murid Kang Jemros. Hartina abdi baris diwaris ilmu anu bieu mampu ngungkulan ilmu abdi kitu teh Kang Jemros. Kumaha Kang? Tetep Sari Langking bet nangtang bangun ngandung pangrungrum. Ki Jaro anu ngabandungan eta kayaan gogodeg malah bari ngupat jero hatena. Beambo nyaan eueuh urut-urut si Sari Langking. Upami tadi geus patelak nganu jiwa bener-bener awewe anu matak ngabahayakeun ieu mah ieu. Jelas ngabahayakeun ieu awewe teh. Ki Jemros kudu waspada mangsa narima sikap awewe saperti si Sari Langking. Aing teu ngarti bet kakara ningali awewe nu sifatna kieu mah. Kadenge Ki Jemros ngalengak seuri di bae, ngaleng cangkeng Sari Langking. Bari nyarita terus ngareret ka Ki Jaro anu nangtung di tempat anu rada anggang. Dewek ayeuna boga batur anu bisa diajakan lumampah ka Gunung Halimun, Jaro. Samalah kawilang batur dina sagala rupana. Sari Langking, Nyai, akang teu ngarasa kabeuratan ku tanjakan Nyai bieu. Akang narima kana eta pamenta sarta akang bakal nyumponan kana kahayang Nyai. Kalawan syarat lantaran Nyai jadi murid akang, tangtu Nyai kudu nurut jeung ulah mungpang kana parentah jeung kahayang akang. Kaharti Gempar alias Ki Jemros geus teu asa-asa deui sigana teh nangkep Sari Langking da puguh marukanan teh. Teu beda ti kabogoh we anu geus lila teu tepung sikap anu negrakeun rasa kasono. Sari Langking henteu baha deui kalah ka seuri bangun anu suka jeung bunga. Kang Jemros, abdi bakal nurut kana naon anu diperediku Kang Jemros. Asal memang abdi bisa ngalaksanakeunana. Abdi ayeuna milik Kang Jemros. Sabab abdi ikrar diri nganggap guru ka Kang Jemros. Murid mah dikumaha-kumaha oge mangga teh teuing. Cek Sari Langking ngomongna kitu teh bari jeung ngadilak terus meletet. Paneuteup jeung sikap anu ngandung panangtang hudangna geter birahi hiji lalaki. Gempar alias Ki Jemros geus gemes hatena mah hayang ngarungrum ieu awewe anu ngaran Sari Langking. Anu tadina galak jeung garang tapi ayeuna bet jadi linduk pinuh pamikat semunangtang pikeun tandang jajab kasuka geterna katresna. Ngan jelas lain katresna nu dumasar tina bersihna ati weningna kalbu tapi kayan tina pribadina Sari Langking nu memang salila ieu milampah laku kahirupan anu ngahalalkeun sagala rupa cara mangsa nyorang kasenangan di pawenangan. Ajen diri kawanitaanana geus teu jadi ukuran deui puguh kitu memang kayan pribadina salila ieu. Ki Jaro geus teu bisa kumaha ningali kitu mah. Ngan dina hate mah sabenerna kurang panuju ku sikep jeung tinakan Ki Jemros anu geus dianggap pamimpin. Ari sabab bet gampang lee hate ku kagelisan jeung caritaan Sari Langking.
anu estu wanita seperti Sari Langking nu bener-bener bakal ngebahayakeun. Ki Jaro datang nyamperkeun ka Ki Jembros jeung Sari Langking nu ngadadak jadi layut jeung geget. Kadenge Ki Jembros nyarita bari ngareret ka Ki Jaro. Jaro, Sari Langking jadi aya di pihak urang. Sarta bieu geus kadenge meureunan Sari Langking bari tumutur ka kula. Sabab manehna geus ngikrarkeun diri jadi muridna si Jembros. Moal katirisan ayeuna mah di jalan pikeun nuju ka Gunung Halimun teh. Kumaha ceuk pamanggih mamang jika maneh Jaro? Ki Jaro ngan ukur bisa ungeuk bari paroman dihegar-hegar. Da puguh teu wani ari nyaritakeun rasa kateu panujuanna mah kuliak gempar ngamuk dirina terus dibinasa. Nya taya salahna eta mah Ki Jembros. Upama memang tindakan Ki Jembros surup turmerna. Ari kangarana nu jadi anak buah mah nuturkeun kumaha pingpinan. Syukur lamun kitu. Hayu ayeuna mah urang neruskeun di lampah Nyai. Ieu Ki Jaro anu nyahoeun jalan motong sangkan bisa buru-buru nepikeun nu dimaksud. Jelas akang nu bakal meunangkeun kembang pancawarna. Sari Langking milu seuri sarta hatena cumarita. Lamun bener ieu si Jembros bisa hasil menangkeun kembang pancawarna. Beuki loba rarancang aing sarta beuki laluasa pikeun diri aing ngapimilik eta kembang pancawarna. Diri aing kudu bisa ngajalankeun rupa-rupa reka jeung perdaya. Sangkan Ki Jembros bener-bener nurunkeun elmuna ka diri aing. Anu saterusna dina hiji waktu kembang pancawarna kudu dipaling. Si Sari Langking boga 1000 akal jeung ampuh dinamika tate lalaki. Tutas kitu mah harita tiluanana terus lumampah. Bet eueuh urut-urutna sigana teh antara Ki Jembros jeung Sari Langking eueuh tapakna upama tadi kungsi tarung patutunggalan patelak ngadu jiwa. Beuteung beda ti anu keur silih ayunkeun rasa kaasih jeung kasono lir upama japati sajodo nu pada geget jeung deudeu. Ki Jaro leumpang ti heula tuduh jalan. Sedangkan tukanganana leumpang silih kaleng Ki Jembros jeung Sari Langking. Di tempat sejen katingali anu leumpang segut jeung sumanget pisan sigana teh. Parangaliwat ke pilmuran teu buduh jadi bahan perhatian jalma loba. Sabab kaayaan anu keur lumampah teh tayalian ti Ki Buyut Ireng jeung si Keling. Ngan si Keling kudu ngaku dina hatena. Sanajan nya Ki Buyut Ireng buuk jeung janggot sarta kumisna barodas kabeh. Kawilang geus eueuh pantaranana ku ukuran alam harita estu geus eueuh sasamana tapi dina mangsa leumpang gancang malah sakapeung sok rajen bari jeung lumpat gancang sarta ngaluncatan jungkrang tapi Ki Buyut Ireng bangun anu teu ngarasa capek malah leuwihna ti eta teh tetep we Ki Buyut Ireng nu bisa tepi leuwih ti heula kalebah tempat anu geus ditangtukeun ku maranehanana duaan dina mangsa lumampah nuju ka Gunung Halimun. Laraha kiai. Uing mah capek Mane mah kuatan teu katingali capek mane mah ningan ki. Si Keling diuk ngajemprak di hanapeun tatangkalan anu linduk ieuh daunna. Ki Buyut Ireng ngareret ka si Keling anu ngesang jeung ngahegak terus Ki Buyut Ireng seuri bari nyarita. Lebah dieu memang dewek sanajan nya geus kolot pisan jang. Tapi masih keneh wani deuleu balap lumpat jeung leumpang gancang paheula-heula tepi. Ka jero lautan paribasana nu matak ilaing bagja jang lamun bisa ngabari sakabeh ilmu dewek ngarti. Nya uing ge hayang jagoan saperti maneh teh ki tapi uing apanan geus janji ka maneh ki upamanya bapa uing sirawing eleh ku maneh ki nyaan uing mah rek gugul ka maneh ki waktos na gening seep urang cekapkeun dugi ka dewe latunya acara dongeng kiwari kapihatur ku Wakepoh Kiwari neraskeun carios si Rawing Kiwari hatur nuhun permios. Dar Rawing urang teraskeun deui kumaha ieu prung Ari Ki Buyut Ireng diuk gigireun si Keling da puguh lamun seug aya nu parang merhatikeun mah piraku teu hayang ningalikeun. Dua jalma nu sarua pakulitanana hideung kelingan bedana teh nu saurang mah aki-aki nu saurang deui mah budak rumaja lalaki. Keling
Ilaing di lemur keling kalinga teges nembongkeun bahwa senu batak ngagenjlingkeun sakabe jalma euy. Sokomo lamun ilaing geus nyangking ilmu dewek dina waktuna maneh manjing jajaka geus hamu aya tandinganna jang. Nu matak wing mah yang gerapangi jeung bapa wing euy kitu taki euy. Sabab wing hayang geura ningali euy. Buktina saha nu leuwih jago maneh tawa bapa wing. Kitu taki euy. Cai nu leumpang ka dieu kieu euy. Katanyona kuing mah nya jelema ki. Si Keling nunjuk ku curugna ka jalan anu tadi sorang atawa anu tadi ka sorang teh kumanehna duaan. Memang nya katingali rentang-rentang jauh keneh nu anu keur leumpang teh aya katinya katingali. Ki buyut ireng seuri bari ngareret ka si Keling terus nyarita. Coba perhatikeun ku ilaing jang, teguhan jeung dewek euy. Anu lempang eta jauh keneh teh awewe atawa lalaki ngora keneh atawa geus kolot. Sok, pawas-awas panon si Keling. Si Keling katingali museurkeun paneteupna kalebah jalma nu keur lempang jauh keneh. Halisna malah semunu kerung. Kelak euy, jauh keneh euy jadi teu jelas katingalina ki euy. Maneh mah rupa-rupa bae euy ki jeung teguhan sagala rupa. Penting deuleu Keling. Sabab kaseuketan panon lamun geus kalati sanajan di tempat nu poek bisa nenjau. Nya kitu di sanajan dina jarak nu masih kene jauh tinang tu bakal bisa awas. Cik asok teguh. Sok teguh ku ilaing, Keling. Lalaki atawa awewe geus kolot atawa ngora keneh. Si Keling seuri ayeuna mah. Sanajan nya tacan bisa mastikeun sapinuhna tapi kaseuketan panonna geus bisa nangtukeun yen anu keur lumampah teh aya duaan. Nu jelas duana oge memang lalaki si Keling ngareret ka si buyut ireng bari nyarita. Lalaki ki euy. Sok lah, uing mah wani tumpangan duanana lalaki euy. Anu saurang mah geus aki-aki sedangkeun nu saurang deui mah can kolot-kolot teuing. Kitu ari cek uing mah sigana meureunannya maneh teh kitu pikiranana. Kelanan euy kela. Bener euy. Bener. Benernya ki, bener teh euy. Ilaing memang hebat Keling. Memang bener euy, caritan ilaing hatina kaseuketan panon maneh teh kawilang geus tinggal ngalati sababaraha tahapan deui. Jang tu bakal bisa nandingan kaseuketan panon dewek Keling. Nah kudu kumaha kitu latihanna mun hayang jadi siga panon maneh ki euy. Melong panon poe jeung mimiti meletek di belah wetan nepikeun ka surupna deuleu Keling. Kuat ilaing 40 poe ngalakonan laku kitu mangka lain bae bisa nembus tempat nu poek. Tapi leuwihna teh eta bakal bisa ningali alam lemes atawa alam gaib anu teu sagawayah jalma bisa nenjo ka eta alam. Sabab memang aya ilmuna. Wah, atuh ledeh meureunnan panon uing euy. Nenjo panon poe 40 poe ti mimiti meletek nepi ka surupna mah. Ilaing mah sasangkong tamaki euy. Pugu bela mun nenjona sambarangan mah Keling. Keur naon aya guruna atuh euy sagala rupa ilmu ge tangtu aya tali parantina teu gagabah sakarep dewek. Bet kawas lieur maneh mah Keling. Nu lempang teh beuki deukeut si Keling ngareret di kaki buyut ireng bari terus nyarita deui. Bener teh. Uing panon bisaan. Beuki deukeut ayeuna mah nu lempang teh ki euy. Bener cek uing lalaki duaan nu saurang geus aki-aki sedangkeun nu saurang deui mah ngora keneh ki euy. Sigana mah saluhureun bapa uing saeutik umurna mah euy. Ki buyut ireng musirkeun paneteupna kanu keur lempang anu beuki lila beuki deukeut jarakna. Anu geus pasti bakal ngaliwat ka lebah tempat manehna cicing leureuh di dinya. Cobaina teguh deui ku ilaing Keling. Eta dua jalma teh geus sia atawa henteu? Maneh mah belagu ki euy. Lamun jelema teh geus sia mah moal bisa lempang-lempang acan atuh euy. Jauh sih atuh. Beteungna ku kadut jeung pejit. Eueuh kadutan eueuh pejitan mah di ruang meureunnan. Belet maneh mah ki. Ngadengi caritan si Keling kitu teh lain amek ki buyut ireng mah. Tapi kalah kangeh ke seuri. Duka teuing kunaon banget beuki ngarasa suka reurejengan jeung si Keling.
Ilaing bener-bener pinter keling. Maksud dewek teh lain eusi kadudna deuleu euy, tapi maksud dewek teh eusi ilmu atawa henteu eta dua jalma teh. Ngomongna tuh nu jelas ki euy. Tong ngomong sapotong bari teu kaharti euy. Jadi cek maneh nanyakeun ka uing eta jalma teh eusi ilmu atawa henteu. Ilmu naon ya rupa-rupa ilmu teh ki euy. Sanajan tukang maling hayam oge bogaan ilmu lepanan. Bodoh maneh mah euy. Nu kieu mah wedot kirining nongna tuh euy. Maksud dewek teh ilmu silat deuleu keling. Sabab kungan merhatikeun rigig jeung leumpangna oge kuduna ilaing geus nyaho upama eta jalma teh ngarti kana ilmu bela diri atawa henteu kitu maksud dewek teh keling. Nya anu bener atuh ngomongna euy. Geus kolot tapi ngomong teu merenah maneh mah. Ari cek panon uing mah memang geus si oge ki euy. Ngan aki-akina sigana mah nu leuwih asak pangartina. Bener omongan uing ki. Ki buyut ireng seuri deui bari nyarita. Bener teu salah keling. Memang bener eta jalma teh nu geus aki-akina nu leuwih marsagi ilmuna mah euy. Cik tanya ku ilaing engke geus ngaliwat ka dieu keling. Teh ka mana kitu? Kurarasaan dewek mah siga-sigana bae satujuan jeung urang keling. Maneh mah sok nyanyahoanan bae ki euy. Kawas tukang nuju maneh mah. Tapi nya ku ing rek ditanya penasaran oge euy. Nu leumpang teh beuki deukeut geus jelas bakal ngaliwat ka hareupeun buyut ireng jeung si keling. Celeng teh si keling luncat ngahadang nu keur leumpang. Dua leungeunna dibuka ka gigir siga nu ngahajang halangan anu rek ngaliwat eta jajalan. Aduh heuy. Tong waka diteruskeun leumpangna. Teh ka mana maneh duaan euy? Coba bejakeun ka uing. Tong malotot sia. Batur nanya nu bener-bener kayak ka malotot maneh mah. Cek si keling ka lalaki nu ngorana, nu harita memang muncereng ka si keling sabab dihalangan jalana. Kadenge harita nu aki-aki nyarita ditujukeun ka lalaki nu ngora teh. Ulah kaburu nafsu sarjan. Ieu budak teh lain budak biasa euy beda katingalina ieu. Komo teh ku ilaing aki-aki nu kulitna hideung saperti ieu budak jelas lain jelema samanea deuleu. Lalaki nu disebut sarjan teh harita ngareret ka aki-aki teh. Bari nyarita ngan sigana mah urang wetan sabab beda di lagat ngomong Sunda nama si keneh aya medok Jawa. Tapi nyieun tak sopan ki guru. Manyang urang teh pugu-pugu ngajor-ngajor di alangan kieu. Iya entah bener, senajan kumak-mak engke. Nyieun tak sopan. Si keling seuri ngarasa lucu meureunun ngadenge ngomong lalaki ngora anu ngaran sarjan. Alus euy ngomongna euy. Heki, nanya ka aki-akina we lah. Anu ngorana mah ngomongna pak pedug euy. Di Jawanya masnya. Awing rek nanya ka si Aki, "Hei ka mane teh ki?" Si keling netep ka nu geus kolotna nu tetela geuningan guruna sarjan. Nu ditanya ku si keling nyelang ngareret heula kaki buyut ireng anu masih keneh keur diuk dina luhur jukut garing. Teu lila kadenge guruna sarjan teh nyarita. Kula nu katelah maki jaroji jang. Ieu murid kula ngaranna sarjan memang datang ti tatarwetan. Ngan kula teh ngarasa kaget make jeung nanyakeun sagala rupa kana pamaksudan. Na teu meunang ngambah ka ieu jalan nu disorang. Ki Jaroji jelas katingali tenang jeung sabar sigana teh. Beda jeung muridna anu babarian mambek. Ki Jaroji, jeung Mas Sarjan. Tang tuing kudu nyaho maksud tujuan maneh duaan euy. Sabab uing memang ngeboga ieu daerah. Jadi saha wae nu ngaliwat ka dieu kudu nyaho maksudna. Kate teh euy. Sarjan beungeutna jadi beureum. Ngan ditoe leungeun aku guruna kadenge si Ki Jaroji nyarita deui. Oh, jadi ujang teh nu boga ieu daerah. Nyaan hanjakal pisan kula teu bisa nerangkeun ngeunaan maksud tujuan. Ari sabab memang mangrupa kapentingan pribadi anu jelas teu bisa dibejakeun. Ejeungna di sakuduna mah ulah nitahan budak lamun aya kapanasaran hayang nanya ka kula mah tuh. Bet asa kurang pangajen diri kula ditale ku budak mah. Sanajan ngomongna bari jeung seuri Ki Jaroji teh tapi kituna teh memang nyindiran kaki buyut ireng.
Ki buyut ireng ke seuri bari nyarita ditujukeun ka si Keling. Keling, acan nyahoeun meureunan euy ka dewek ieu nu ngaran Jaroji teh. Wani-wani make jeung nyindiran ka dewek. Hai, jadina kumaha tuh Ki? Teu daekeun terus terang euy kawing mah euy Ki euy Koy. Kumaha ya Ki? Manya teu pupuh kudu dibanting mah euy. Denang heula deuleu Keling. Dewek sabenerna geus nyaho ka maksud di lain duaan pasti rek miang nuju ka Gunung Halimun. Ari lantaran ngarasa katarik ku kembang pancawarna. Bener teu? Teu kudu mungkil euy. Di lain duaan satujuan jeung dewek. Nyaritana kitu teh Ki buyut ireng bari cengkat nangtung leumpang ngadeukeutan ka si Keling. Ki Jaroji ngareret neuteup seukeut ka Ki buyut ireng ngageter hatena. Waktu tepung bantrok teutepan jeung panon Ki buyut ireng. Jadi maneh duaan teh bener-bener nih euy. Erek nuju ka Gunung Halimun. Lamun nya kitu teh sarua rek nyangan kembang pancawarna meureunanya. Eta mah geus pasti beunang ku uing euy. Sarjan sanajan disabar-sabar oge teu bisa da pugu beuki seueul ngadengin caritaan jeung ningali sikap si Keling sarupa kitu. Sarjan mun cereng ka si Keling. Pokona mah ieu mah geus moal beunang ku sasaha. Kembang pancawarna bakal beunang ku uing. Bener teu? Bener teu? Hei, budak leutik tok sopan maneh. Sekuduna maneh kudu sopan mumpama pepanggian ngajeng jelema nganu nganyar. Jadina urang ayeuna entok bisa cicing ngantepkeun ngonyo. Entek bisa nyicing ngantepkeun ieu budak ngideng nganu ngurang ajar. Ke urang Ki Guru. Sebenarnya maneh nang ieu duan teh saha? Eluh, waktosna geuningan parantos teu nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara dongeng kiwari neraskeun cariyos si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari permios.